Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Dipayun orang sami panjatkeun sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu dimana kesempatan ieu mugi-mugi sadaya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun orang sami-sami panjatkeun sinareng syukur ka junjungan orang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap deui ka kulawargina, ka para sahabatna jeung ka urang sadaya anu masih taat kana ajaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu sim abdi bade nerangkeun mimiti cai aki. Hadirin sadayana nu kusim kuring dipihormat, mimiti cai aki kapanggih ku pesikawan anu pesikawanna eta orang Perancis anu ngaranna Gaston Plan. Ari aki eta kabagi 3 jenis, nyaeta aki garing, aki baseuh, jeung aki hybrid. Ari aki baseuh loba dipake ku mobil jeung ku motor. Terus aya aki hybrid dina kendaraan anu gararede sami sareng cai aki garing. Sakitu anu kupihatur, punten bilih aya anu kalepatan ti sim abdi, mugi sing dihapunten ku sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.